daun salam siap saji nu ngajawab salam mugia rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa a'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Miyajilahu fala mudhiha wa nafiluhu kala hadiyallah. Sampurasun langkung ti payun hayu urang muji syukur nu maha gopur nu maha kuasa pangeran urang sadayana Allah subhanahu wa ta'ala. Salam salawat miwa salam ka junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad teu hilap ka para sahabatna kulawargana sareng salaku urang umatna, amin ya rabbal alamin. Sateacana ngaturkeun nuhun ka panata acara anu tos masihan waktu sareng kasempatanana. Dina kesempatan ieu abdi bade nyaritakeun asal usul ban. Hadirin anu sami linggih, ribuan tahun katukang mimitina aya ban modern di mimitian dina abad ke-18. Charles Goodyear nyaeta jalma anu ngembangkeun proses vulkanisasi di mana karet tiasa didamel jadi leuwih keras anu leuwih teas atau sareng kuat. Ngan hanjakal dina tahun 1820-an harga ban nyaeta rada mahal. Untungna manusa tuluy ngainovasi pikeun nyampurnakeun ban janten tepatna dina tahun 1881 perusahaan DuPont ngadamel ban tina karet sintesis. Hadirin nu dipikahormat, rupina sakitu anu kusim kuring kapiatur. Hapunten bilih aya kalepatan nyuhunkeun dihapunten. Urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa ta'ala mugia urang jadi jalma anu mangpaat pikeun bangsa jeung agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.